ketek. Kecaran nak. Sakit bola tu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa mukhalafatuhu ta'ala li jami'i khalqihi. Dina pembahasan anu kapangker urang tos uninga bahwa cek akal sareng cek agama urang wajib nekadkeun bahwa Gusti Allah kasifatan ku sifat wujud. Bari wujudna Allah wajibul wujud, wajib ayatna. Sareng wujudna Allah teh kidam, zat Allah teh kidam. Zat Allah sifat Allah kidam. Kidam teh maksudna ti heula teu aya mimitina. Kami aya mimiti nama berarti aya anu ngayakeun aya nu nyieun. Lagu si Allah mah kidam teu aya mimitina. Terus saja biti teu aya mimitina teh Gusti Allah mah bako. Bako teh langgeng teu aya tungtungna, moal berujung. Teu ari makhluk mah aya ge sanes wajib, sanes wujud anu wajib, tapi wujudna anu mungkin. Masih mungkin aya, mungkin eueuh. Terus pas aya nage deui makhluk mah aya mimitina. Terus dina aya nage tos aya bakal aya tuntuna makhlukna. Kecuali mungkin aya sababaraha makhluk teh kamari tos dijelaskeun aya 8 makhluk anu bakal dilanggengkeun ku Gusti Allah. Tapi saya teh acan langgeng teh kan dirak-rak heula satalihna nya. Jalmi dimautan deui ditaakeun deui teh dibangkitkeun deui. Ini kecuali surga neraka. Sareng sanes. Naon namanya teh? Atas sifat wujud kidam sareng bako. Ayeuna urang bade ngabahas kana sifat mukhalafah lil hawadisi. Wa mukhalafatuhu ta'ala sareng wajib sifat mukhalafatuhu lil hawadisi. Wajib nyulayaanana Gusti Allah taala. Cek akal. Gusti Allah pasti beda. Li khalqi li jami'i khalqi ta'ala bari malur sa Allah taala li jami'i khalqi kasakabeh makhlukna Allah taala. Cek akal Gusti Allah taala anu wujud anu kidam anu baqwa teh pasti beda jeung sakabeh makhlukna. Pasti beda jeung sakabeh makhlukna. Mukhalafah lil hawadisi. Moal mungkin sarua jeung makhluk. Dalam sarua jeung makhluk mah engke teh nya ngaranna ge saruana bakal lamun aya titik kesamaan yang berarti mungkin aya naon teh sifat-sifat makhluk anu sama jeung sifat-sifat pangeran. Ari kitu mah nya berarti lain pangeran atuh ari sarua jeung makhluk. Nah, cek akal urang moal kaharti ku akal urang lamun pangeran sarua jeung makhluk. Bari jeung ku agama cek agama urang kudu ngayakini bahwa Gusti Allah teh teu sarua jeung makhlukna. Teu sarua jeung makhlukna. Dalil aklina nya lamun Gusti Allah sarua jeung makhluknya berarti makhluk eta. Teu saruana. Kan makhluk teh anyar. Lamun Gusti Allah sarua jeung makhluk berarti anyar. Ari anyar mustahil. Da Gusti Allah teh bako. Da Gusti Allah teh kidam bener. Lagu salah teh kidam tihala teh aya mimitina. Ari sarua jeung makhluk anyar mustahil. Eta dalil cek akal. Ari dalil cek naon namanya teh cek nakli, dalil naklina seueur. Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Lah tong jauh-jauh teuing al-ikhlas betul. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Eta dalil sifat mukhalafah lil hawadisi. Di antara dalil sifat mukhalafah lil hawadisi walam yakul lahu kufuwan ahad. Teu acan pernah jeung moal pernah aya hiji perkara oge anu sarua jeung Gusti Allah taala. Moal pernah
Jeung can pernah jeung moal pernah hiji perkara Gusti Allah mah beda jeung mah. Nah, iya. Sehingga ku para ulama dina bab mukhalafah lil hawadits itu pokona mah kieu kullu ma khutira bi balik fallahu bi khilafi dzalik. Setiap perkara anu masih bisa kakarentek ku hate urang, anu bisa kabayangkeun ku hate urang, Gusti Allah mah teu kitu. Gusti Allah mah teu kitu. Masih kabayangkeun kana nu tiasa kabayangkeun ku hate urang mah da makhluk kana. Tong boroning kadat Allah na cek asarna. Karena kanikmatan surga oge anu makhluk. Ka surga jeung nikmat surgana anu makhluk eta teh urang teu tiasa ngabayangkeun. Saur Gusti Allah dina hadis qudsi a'dantu li ibadiyas shalihin ma la 'ainun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Can pernah kakarentek ku hate jelema kanikmatan surga. Hayang bisa ngabayangkeun Gusti Allah kumaha hate moal bisa. Da kanikmatan surga ge moal bisa kabayangkeun kurang sapertos kumaha. Tong boroning ka Gusti Allah na kitu nya. Di makhluk ge moal aya perkara anu teu bisa kagambarkeun ku hate urang, teu bisa kabayangkeun. Eta kanikmatan surga. Tong eta mabisi kitu nya. Aya tarekat-tarekat anu menyimpang. Disebutna teh nya ku almarhum almarhumna sok disebat tarekat buricak burina. Beda cenah lamun keur ki sok aya wah. Juga cahaya ta eta cenah Gusti Allah lain kitu Gusti Allah. Tah Gusti Allah teh saklidi mukhalafatu lil hawadits. Beda jeung makhluk. Zat Allah beda jeung makhluk, jeung zat makhluk. Sifat Allah beda jeung sifat makhluk, begitupun padamelan Allah beda jeung padamelan makhluk. Ini perlu dilihat ya, ditekankan bisa. Zat Allah jelas teu sarua jeung makhluk. Wah, Gusti Allah cenah ngabogaan leungeun. Ngabogaan bitis, ngabogaan beungeut. Naon deui? Ngabogaan jari, ramo-ramo. Tah, zat Allah man teu kitu. Memang sok sanajan memang aya dina ayat Al-Qur'an dina hadisna gitu nya. Tapi urang teh teu bisa memahami bahwa seperti yadun leungeun jiga urang lain bimakna leungeun ieu leungeun kieu. Pasrahkeun we manehna ka Gusti Allah menurut ulama aya nya sapali ulama salaf gitu nya. Pasrahkeun manehna ka Gusti Allah. Henteu dimanaan ku leungeun. Anu bener-bener ulama salaf mah anu mengikuti ayeuna nu sok mengikuti salaf ngamanaan teh leungeun. Padahal ulama salaf ulama kapungkur ngamanaan yad teh manana dipasrahkeun ka Gusti Allah. Tapi moal mungkin gitu nya yad eta teh leungeun jiga urang, leungeun jiga leungeun urang. Di hartosna nama pimanana namanya. Eta mah wallahu a'lam. Ari ulama khalaf, ulama kabelah dieuna keun. Dikudu Imam Ghazali kabelah dieuna eta mah ditegaskeun maknana teh. Ditegaskeun seperti yadun teh cenah maknana lain jiga leungeun urang. Lain makna teh lain leungeun jiga leungeun urang. Lain makna leungeun muka anggota tubuh lain gitu. Tapi makna teh kakawasaan. Ulama khalaf mah ulama nu beh dieuna, ulama kontemporerna. Ulama kapungkur mah henteu nunjuk langsung maknana naon, dipasrahkeun maknana. Nah, ari ulama nu kontemporer kabelah dieuna mah ditegaskeun maknana teh kieu. Soalna naon loba nu nyangka, kabelah dieuna keuna mah loba nu nyangka Gusti Allah teh boga leungeun jiga leungeun urang. Leungeun gitu, punya tangan jeung Gusti Allah punya tangan. Sehingga ku ulama khalaf nu kabelah dieuna keuna mah maksud dia dinya teh kakawasaan. Daerah eta mah geus kacekel ku urang. Sok aya bahasa kitu urang gini nya, geus kacekel ku urang. Desa eta mah geus kacekel cenah ku urang. Emang pernah nyekelan desa eta kumaha kacekelna? Kan teu. Maksudna eta di bawah kekuasaan urang kan gitu. Tuh, zat Allah nya henteu jiga zat makhluk.
Begitupun sifat Allah. Henteu beda, henteu sami alias beda jeung sifat anu aya di makhluk. Gusti Allah mah dina ayat kursi we disifatan la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Teu kakenaan ku tunduh, teu kakenaan ku sare. Eta teh sifat-sifat unggul, sifat-sifat makhluk. Utamina jalmi sok tunduh, sok sare. Eta sifat makhluk. Tah Gusti Allah mah teu kaentrepan ku tunduh, pomoh nepi ka sare. Gusti Allah mah sifat Gusti Allah beda jeung sifat-sifat makhluk. Sok sanajan seumpama teh aya Gusti Allah melihat. Aya makhluk yang melihat, tetap beda melihatna Allah mah jeung melihat makhluk. Melihatna Gusti Allah mah henteu make ku hihideung panon. Itu juga makhluk, ari makhluk mah make hihideung panon. Bari jeung hihideung panon ge moal bisa ningali lamun teu aya cahaya mah. Lamun teu aya cahaya mah. Urang matana muka, ari teu aya cahayaan, poek mongkleng buta rajin, anu teu tiasa ningali. Aya cahaya tapi matana teu muka, teu katinggal keneh. Gitu. Tah Gusti Allah mah teu kitu, maha ningalina Gusti Allah mah. Urang mah pami ningali semut hideung, sireum hideung leutik, sireum leutik anu hideung di tengah peuting, luhureun batu anu hideung. Hideung. Keur mah disireumna hideung, waktu peuting anu poek mongkleng gitu. Tuluy luhureun batu anu hideung. Urang geus moal bisa ningali. Tah ku Gusti Allah mah katingali. Gusti Allah mah katingali. Bahkan lebih kecil tibatan eta katingal ku Gusti Allah. Dan beda ningalina Gusti Allah jeung ningalina makhluk beda. Beda. Terus padamelan Allah beda jeung padamelan makhluk. Tong disarewakeun. Bahkan urang mah ku agama dicarek tong nanyakeun kunaon nya Gusti Allah kejengeun. Nah, mempertanyakan perbuatan Allah pada melan Allah la yus'alu amma yaf'al. Gusti Allah mah teu ditaroskeun kunaon Gusti Allah mindamel kieu, Gusti Allah kunaon mindamel kieu. Tong ditanyakeun moal ka hareup. Sareng memang Gusti Allah mah teu aya alasan. Mendamel sesuatu teu butuh alasan. Ari makhluk mah pasti aya nu ngagaduhan alasan pada melan teh. Lamun melakukan sesuatu teh ada udang di balik tarigu. Ada udang di balik tarigu. Lamun ngalikeun bahasa di balik batu teh geus jarang gitu. Budaknya jarang ka susukan gitu. Jarang ka susukan barudak mah. Lamun ada udang di balik tarigu lah. Ngawak tuh. Urang pasti aya we sok aya gitu. Sok aya tujuan pada melan teh. Tah lamun urang gaduh tujuan berarti urang teh can sampurna. Can sampurna. Urang hoyong tujuan urang teh hoyong Atas apa? anu naon eta. Pede. Ya berarti can kasampaian janten BPD. Da pamitos janten BPD. BPD mah moal hoyong punya tujuan janten BPD. Kayak kurang be. Kayak Gusti Allah teh ka tujuan. Da cenah geuning ayat wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuanna untuk beribadah, bukan tujuan untuk beribadah. Tapi saur para ulama lam dina liya'budun teh hikmah, lam lil hikmah. Hikmahna eta jalma jeung jin teh bisa ibadah ka kami. Da di jalma jeung di jin teh diciptakeun seperangkat akal, seperangkat ya, perangkat-perangkat anu bisa ngarti gitu. Anu bisa kataklif ku agama. Tadi antara akal. Nu paling utamana akal. Ku akal teh batasan taklif. Jalma boga akal sehingga engke teh bisa ibadah ka Gusti Allah. Bisa ngalakukeun naon anu ditanya syariat-syariat agama. Lamun cek Gusti Allah titah salat teh mah aya rukuan aya sujudan bisaeun ka harti. Beda jeung sato mah moal. Sato pertumbuhan moal bisaeun. Sok sanajan memang
hakikatna segala sesuatu pasti bertasbih ka Gusti Allah gitu. Bertasbih ka Gusti Allah. Ta ari ieu mah jalma mah beribadah ngahamba ka Gusti Allah teh dengan penuh kesadaran dan manehna boga akal teh. Lain berdasarkan fitrah kejadian kitu. Model malaikat ibadah gitu lah gitu nya. Si Gusti Allah diciptakeun ruku gitu nya. Terus jeung sajabina tugasna anu geus moal nyalimpang. Ari jalma mah sajabi aya akal teh aya nafsu ongkoh. Nah, sehingga diuji di dinya. Tujuan Gusti Allah mah pada melanana tanpa aya tujuan. Tanpa aya tujuan. Paling urang teh tiasa memahami hikmahna. Hikmah diciptakeun manusia teh nya di antarisna pikeun ibadah. Terus pikeun ngamakmurkeun alam dunia. Tapi ini jarang kabahas ngamakmurkeun alam dunia. Huwallazi ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dina ayat misalnya ketika ngabahas kaum Nabi Syuaib. Gusti Allah teh anu nyiptakeun aranjeun, anu ngajadikeun aranjeun ti bumi wasta'marakum fiha jeung nitah ngamakmurkeun bumi. Dijadikeun ti bumi ge sudah dimakmurkeun. Di antawisnya dengan beribadah sarengnya menjaga bumi. Sekali deui. Sifat mukhalafah lil hawadisi. Gusti Allah beda jeung sakabeh perkara anu anyar jeung makhlukna. Zat Allah jelas beda jeung zat makhluk. Ari zat makhluk mah tersusun. Aya bagian-bagianna. Gusti Allah mah beda nuhun. Tong nayakeun kumaha na moal kawan tah. Engke we di akhirat di surga. Lamun urang hayang ningali ka Gusti Allah mah di akhirat bakal biasa ningali ka Gusti Allah. Menurut ahli sunnah wal jamaah mah urang bakal dikasihan kanikmatan ningali ka Gusti Allah eta nikmat terbesar. Terus sifat Allah henteu sarua jeung sifat makhluk. Makhluk mah aya nunutan, aya sare atau sanajan paribasana Allah Maha melihat, makhluk oge bisa melihat, tetap beda melihatna Allah, ningalina Gusti Allah jeung ningalina makhluk beda. Ari makhluk mah tadi teh make hideung panon, dalam membodas kabeh mah panon teh ditu bisa ningali, katutupan jadi katarak seumurnya. Ada lagi aya hideungna eueuh cahayana. Bari jeung kudu saimbang deh antara cahaya jeung kekuatan itu teh. Lamun serap dengo moal biasa katingali bakal jadi rusak. Terus pada melan Allah teh sarua jeung pada melan makhluk. Di antara anak dari Gusti Allah mah pada melan teh gaduh teu aya tujuan. Dalam gaduh tujuan berarti eta teh tandana masih kurang. Masih kurang, belum kesampaian, belum nyampe ke sana. Can nyampe tujuan. Ari terus da Gusti Allah mah kan urang di awal kana terus diuningakeun bahwa Gusti Allah mah maha sampurna. Maha sampurna. Sehingga lamun aya sakali deui mukhalafah lil hawadisi. Lamun aya ayat-ayat atau hadis anu ngajelaskeun bahwa Gusti Allah teh nya ngagaduhan jiga nu ngagaduhan anggota tubuh jiga jelema gitu, maka urang mah digarisbawahi ku mukhalafah lil hawadisi. Beda jeung makhluk. Lain yad seperti yadullahi fawqa aydihim, yad teh lain leungeun jiga leungeun urang gitu nya. Maknana wallahu a'lam. Atau nabi maknana teh kakawasaan tah itu. Itu biasa dua opsi, dua pilihan. Sanes berarti Gusti Allah punya tangan seperti kita. Engke kacauna teh kamari teh wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Niasa mah anu langgeng mah ke beungeut pangeran hungkul. Ke leungeunna rusak gitu. Jawabnya lamun diadukeun jeung ayat eta. Wa yaqulu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Anu langgeng mah beungeut pangeran hungkul. Berarti leungeun-leungeunna kan wajah diartian ku beungeut cenah kan. Padahal wajah teh seueur maknana. Aya wajah bimakna zat, bimakna hate gitu. Aya bimakna pameunteut dina bahasa Arab. Ieu mah diartian wajah teh ku beungeut. Berarti lamun saumur teh anu langgeng teh beungeutna Gusti Allah hungkul, berarti leungeunna rusak. Ke bakal sirna atau bitisna atau ramo-ramona. Wah, piraku sirna. Gitu.
Eta mukhalafah lil hawadis. Dalil naklina nya surat Al-Ikhlas tadi. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ngagampil eta nabi nu populer. Laisa kamislihi syai'u wa huwas samiul basir. Eta we nu Al-Ikhlas nu sering diawas ku urang. Sering urang teh jadi sering dicas deui ketika maos Al-Ikhlas teh. Bahkan sabari sahabat mah kuring cinta karena surat Al-Ikhlas teh sabab menjelaskan sifat-sifat Tuhan wungkul. Dina surat Al-Ikhlas teh. Di pungkasan ku walam yakul lahu kufuwan ahad teh aya hiji perkara ge anu bisa ngabandingan ka Gusti Allah anu sarua jeung Gusti Allah. Eta sifat mukhalafah lil hawadis. Dalil naklina mah tadi dalil aklina mah lamun Gusti Allah teu beda berarti sarua. Ari sarua jeung makhluknya berarti anyar. Ari anyar nya piraku pangeran anyar. Berarti bakal butuh kanu nganyarkeun. Berarti eta mah lain pangeran butuh kanu nganyarkeun mah, butuh kanu ngayakeun mah. Aya anu ngayakeun, tah berarti eta nu ngayakeun anu pangeran mah. Nu hakikat nu sabenerna. Nu sabenerna nu ngayakeun nya Gusti Allah nu Maha Ngaya. Ngayakeun. Eta sifat mukhalafah lil hawadis. Ayeuna sifat wa qiyamuhu ta'ala bi nafsihi. Wa qiyamuhu jeung wajib ngadegna zat Allah taala bi nafsihi kalawan zatna. Ngadegna Allah taala bi nafsihi kalawan zatna. Tu nafsu ge dia di makna zat. Saeueur seueur makna nafsu teh. Ya. Bi nafsihi, nafsi makna nafsun dina bahasa Arab seueur. Aya makna nafsun teh getih. Aya makna nafsun teh jiwa. Aya makna nafsun teh dat. Seueur pi maknana. Kira-ku kurang bade dihartian ku nafsu, komo nafsu syahwat gitu. Nafsu syahwat. Kira-ku bade gitu. Gitu. Sehingga kan ayat-ayat Nabi Isa nyarioskeun ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi. Gusti mah maha uninga kana perkara anu aya dina hate abdi. Tapi wala a'lamu ma fi nafsi kuring mah teu apa kuring saur Nabi Isa teu nyaho kana lamun dihartian ku hate deui nya jadi kacau kana perkara anu aya dina hate Gusti. Oh saya teh boga hate. Aduh. Jadi binafsi itu zat. Gitu. Nah, Gusti Allah ngadeg kalawan zatna teh hartina teu butuh kana naon-naon. Gusti Allah ayatna Allah teh teu butuh kana naon-naon. Ngadeg berdiri sendiri. Urang ge geuning aya berdiri sendiri, tidak mengekor, tapi menjadi pelopor. Bukan pengekor, tapi bukan pewaris, tapi perintis. Gusti Allah teh qiyamuhu bi nafsihi teh, qiyamuhu ta'ala bi nafsihi teh ngadeg kalawan zatna teu butuh ka anu sejen. Teu butuh kana naon-naon. Eta karek qiyamuhu bi nafsi. Dalil naklina gampil aya keneh dina surat Al-Ikhlas ieu. Allahus Samad. Ieu. As-Samad teh nyata al-masmud alladzi yuhtaju ilai al-mustagni bidzatihi. Al-mustagni bidzatihi anu maha beunghar teu butuh kana naon-naon. As-Samad teh Allahus Samad. Ngan urang diartikeun teh sok naon Allahus Samad teh. Allah adalah tempat bergantung atau harapan dan ya, pamuntangan urang. Nya, urang muntang ka Gusti Allah mah teu muntang ka urang teu butuh ka urang. Da makhluk nu butuh ka Gusti Allah mah. Eta di antawis dalilna teh. Ya atawa Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat kursinya al-qayyum. Qiyamuhu bi nafsihi. Eta dalil naklina. Luar Gusti Allah teu butuh kana naon-naon, tapi naon-naon butuh ka Allah. Nah, naon-naon teh naon wae nya makhluk. Secara umum makhluk. Tah lamun dirinci deui naon-naon teh nyata anu ngayakeun
tempat jeung kokosong. Nah, secara umum. Naon-naon teh nya Gusti Allah teu butuh kanu sejen karena naon-naon teh naon. Nu kahiji nu ngayakeun. Kadua tempat, katilu kana kokosong. Space. Kahiji kanu ngayakeun. Gusti Allah teu butuh kanu ngayakeun. Da wujudna Allah mah wajib teh. Dari jeung kidam, ti heula teh aya mimitina. Jadi teu butuh kanu ngayakeun. Ayatna Gusti Allah teh lain ku sabab diayakeun ku nu sejen. Sehingga Gusti Allah mah kieu moho binafsi teu butuh kanu ngayakeun. Karena naon-naon teh. Terus nu kaduana naon-naon teh nyaeta tempat. Tempat teh zat maksudna teh. Gusti Allah teu butuh kana tempat sabab Gusti Allah mah lain sifat. Sifat pasti ngancik dina zat. Zat eta teh disebutna tempat mahal. So umpama teh kasep ayana dina wajah. Nya. Kasep mah ngamahal bertempat dina wajah. Geuning ge urang teh aya kasepna. Nya eta mah urang nawe teh kasep nya. Lain berarti kasep teu ngamahal dina wajah, urang nawe teh kasep. Ari kasep mah ngamahalna dina wajah. Bertempatna dina wajah. Da kasep teh sifat. Kasep teh sifat begitupun geulis. Geulis ayeuna dina wajah awal. Man aya nu geulis aya nu henteu. Teu geulis oge sifat keneh deui. Ayeuna dina wajah. Beureum, bodas, kopea anu bodas. Tah warna bodas anu kopea anu bodas sifat. Sifatna teh ngancik dina zat kopea. Ari sifatna bisa berubah-ubah ngan teh bisa leungit. Ari zatna teh. Sifatna ayeuna bodas. Wah, ini mah jadi dak kulawu cenah kopea teh. Jarang disusul. Sifat bodas ngancik dina zatna kopea atau hideung. Sifat hideung ngancik dina zatna kopea. Bahkan lain dina kopea hukul. Sareng misanesna. Pamenteu. Sifat. Tah Gusti Allah mah teu butuh kana tempat sabab sanes sifat, sabab lain sifat. Dan butuh kana tempat mah nya sifat. Disebutna ngamahal. Namun bahasa kita bener atau bahasa surahan ajengan kapungkur lah disebutna teh ngamahal. Ngamahal teh sifat butuh kana zat. Disebutna ngamahal. Tah Gusti Allah teu butuh kana tempat. Da Gusti Allah lain sifat. Oke, nu katiluna Gusti Allah teu butuh kana kokosong, space, ruang. Nah, ruang, kokosong teh ruang. Beda jeung makhluk, ari makhluk mah pasti menempati ruang. Pasti menempati space. Anu dieusian samahina zat makhluk tersebut. Jirim teh tubuh, bentuk. Nah, ieu teh kursi we naon itu? Rekal teh ieu teh ngeusian kokosong anu dipinuhan ku sagedena rekal ieu. Kokosong ieu nu geus dieusian ku rekal teh moal bisa dieusian deui ku nu sejen. Urang rek nempatan curug rek nempatan kokosong anu ditempatan ku rekal ieu moal tiasa tos kahalangan. Kokosong ieu teh tos dieusian ku rekal. Lamun rekalna dipindahkeun kokosong ieu rekalna tuh. Jadi kokosong ieu teh dicicingan. Tah ieu mah disebutna ngamakan. Ngalap tempat. Ngamakan. Sok sanajan tadi bahasanya ngalap tempat gini tapi beda bahasana ari makan sareng mahal mah beda. Ari mahal mah pikeun sifat, ari ngamakan mah tempatna teh pikeun jirim. Pikeun zat. Kahartos teh. Insyaallah. Terkait deui Gusti Allah teh kieu mau binafsi, teu butuh kana naon-naon secara umum. Naon-naon teh makhluk. Lamun bade dirinci deui tapi rada geblek keneh, rada umum keneh, teh makhluk dia teh maksudna teh kayaknya naon-naon di dieu teh nu sajen teh nyaeta kahiji nu ngayakeun. Gusti Allah teu butuh kana ngayakeun. Da ayana Gusti Allah mah wajibul wujud, kidam. Gusti Allah sifat kidam. Lamun Gusti Allah butuh kanu ngayakeun,
Nah berarti anyar, mustahil. Nah, terus Gusti Allah teu butuh kana tempat. Dan membutuhkan tempatna sifat. Membutuhkan tempatna sifat. Sedangkan Gusti Allah mah lain sifat. Disebutna ngamahal teh ya. Sifat ngancik dina zat disebutna ngamahal. Muka tilu Gusti Allah teu butuh kana kokosong. Pikeun manggon, pikeun nempat gitu. Disebutna teh ngamakan. Ari benda ngalap kokosong, cicing dina kokosong disebutna ngamakan. Makan ngalap kokosong pikeun manggon. Nya pokona mah nu dicicingan ku urang teh eta teh aya lolongtang aya kokosong anu geus diisian ku sakomplitna awak urang. Kokosong ieu teh moal tiasa dicicingan ku batur. Kecuali batur teh pindah. Lamun kitu komoding ke bisa cenah ane geleng di aras. Wah, jauh pisan kitu. Itu Gusti Allah rek dieu teh butuh kana aras gitu. Butuh kana kursi. Butuh kana kokosong sarua we jeung makhluk ari kitu mah. Lamun seumpama teh dipinuhan ku malaikat, kok teu kabagean gitu. Gusti Allah teh. Kumaha? Kapinuhan ku malaikat atau kapinuhan ku para nabi. Wah, teu kabagean tempat meureun. Gitu. Jadi teu butuh kanu ngayakeun, kanu nyieun, kanu ngayakeun, teu butuh kana zat, da lain sifat, teu butuh kana kokosong, da lain jirim, lain bentuk tubuh jiga urang. Ari urang makan, memang pokona mah makhluk pasti bersifat kebendaan. Makhluk teh aya kebendaan, aya sifat gitu. Moal pasti eta benda jeung sifat antara teh sifat. Ini apa secara umum makhluk teh kitu. Aya nu benda, aya nu sifat eta makhluk. Anu benda, ari benda mah pasti ngalap kokosong pikeun manggon. Ngalap ini butuh pasti. Eta nanti tahayyuz ngalap tempat. Nya ngamakan teh, ngamakan. Ngamakan kayak gitu ya ngamakan. Sok rada bingung dina masalah ngamakan. Ngamakan teh ngalap kokosong. Iya di dia aya kokosong di cicingan ku pandangan. Oh, kokosong ada teh tos di cicingan ku pandangan teu tiasa di cicingan ku nu sajen. Lamun pandanganna dipindahkeun, tiasa di cicingan ku nu sajen kokosong eta teh. Lamun Gusti Allah butuh kana kokosong, mustahil. Kesarua jeung makhluk. Ketika Gusti Allah rek nempatan misi rek ngamakan kana hiji perkara teh berarti ngadaguan kosong heula. Lamun aya makhluk teh bisa. Kan kitu saumumna teh nya. Jadi teu butuh kanu nyieun, teu butuh kana tempat, teu butuh kana kokosong. Kita kieu moho binafsi. Ini secara umum mah teu butuh kana naon-naon lah. Ari urang bingung-bingung teuing mah ngagambarkeun tilu tadi. Secara umum mah kitu urang cukup ku bahwa Gusti Allah teh teu butuh kana naon-naon. Mustahil Gusti Allah butuh kana naon. Dalil naklina tadi Allahus Samad. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nya dalil akhirna mah tadi. Namun Gusti Allah butuh kanu sajen nya makhluk. Sarua jeung makhluk. Da makhluk butuh kanu sajen. Gusti Allah hayang ayana butuh kanu ngayakeun. Atunya sarua jeung makhluk anyar berarti. Gusti Allah rek ngadegna teh butuh kana zat. Atuh berarti sifat sarua jeung makhluk. Terus Gusti Allah teh hayang non teh manggon teh butuh kana kokosong. Ya sarua jeung makhluk. Sehingga mun sarua jeung makhluk nya mustahil. Eta dua sifat mukhalafah lil hawadisi sareng qiyamu binafsi. Nya nu minimal pisan urang teh gitu nya. Makna dina mukhalafah lil hawadisi teh zat Allah, sifat Allah, padamelan Allah beda jeung makhluk itu tah. Lamun dirinci teh yang tadi disebut teh. Kalau mah gitu. Terus dina qiyamu binafsi Gusti Allah teu butuh kana naon-naon. Dari mukhalafah lil hawadisi kita walam yakul lahu kufuwan ahad. Dari qiyamuhu binafsi Allahus Samad.
dalil naklina. Dalil aklina nya lamun Gusti Allah sarua jeung makhluk nya anyar, lamun anyar mustahil. Dina kieu mau binafsi lamun Gusti Allah butuhkan sejen nya anyar deui, sarua jeung makhluk gitu. Sarua jeung makhluk nya anyar deui, nya mustahil. Kitu geuning. Manawi aya nu peryogi di ieu diperjelas deui. Ustaz dari malaikat dipasihan akal atau Allah. Malaikat dipasihan akal teh saur sapali ulama malaikat ge dipasihan akal. Tapi saur sapali deui akal mah cenah khususiyat jalmi, khusus jeung jalmi. Tapi dah ari akal kan mungkin teh perdebatan teh naon akal teh. Akal teh memang hal anu bersifat metafisik, bukan bersifat fisik, tapi metafisik. Akal anu tiasa katingali ku panca indera. Akal. Otak eta mah otak fisik itu eta mah nya, tapi akal mah beda ti dinya. Soalna naon nu gelo ge otakna mah bakal aya. Ya otak nu eta nya bentuk kitu mah aya. Ngan akalna teh nurun fil qalbi, nurun yakdhifuhullahu fil qalbi. Saur sapari ulama akal teh cahaya anu dititipkeun ku Gusti Allah, yang anu disimpenkeun ku Gusti Allah dina hate, anu sorotna teh nyorot kana otak. Saur sapari ulama mah kitu disebut akal. Jadi akal mah sifatna metafisik. Sehingga jin oge kataklid, jin ge berakal. Malaikat ge saur sapari ulama berakal, gaduhan akal. Tapi malaikat mah teh gagaduhan nafsu. Malaikat Jibril juga kan menyampaikan wahyu, terus wahyunya sudah tersampaikan, terus akhirnya tugasnya oleh malaikat Jibril. Kan anu terkenal mah malaikat Jibril teh menyampaikan wahyu. Padahal ilham ka para aulia eta teh melalui malaikat Jibril sareng anak buahna lah. Kan malaikat Jibril teh gegedean malaikat, mungkin aya yang disebut ar-usaul arba', 4 malaikat, 4 jenderal malaikat lah gitu ya. Jibril, Mikail, Israil gitu. Namanya bagian ieu nya ari kana nabi mah langsung malaikat Jibril gitu nya. Mungkin kuno sanes mah malaikat Jibril ieu nya tiasa langsung atau nabi tiasa melalui bawahanna seperti itu menyampaikan ilham ini ilmu laduni gitu. Ilmu laduni. Da ilmu teh lebet kana hate urang teh melalui perantaraan malaikat teh nya. Di nonton namanya teh. Disampaikan ya gitu, ditepikeun. Sehingga kan al ilmu nurun, cahaya ilmu teh cahaya. Dicandakna ku cahaya. Sehingga lamun dina hate urang penuh dengan kegelapan, bakal naon namanya hese asup. Saur Imam Ghazali malamun aya sombong dina hate urang, ma'rifat billah ilmu teh hese asup. Irhas mah khawariqul adat, hal-hal anu memang menyalahi adat istiadat sunatullah anu diberikan kepada calon nabi. Irhas teh. Seperti kanjeng Nabi Muhammad tudhilluhul ghamamah. Nanti dina kamari maulid ini dibae. Tudhilluhul ghamamah saqib. Allah. Ya kanjeng Nabi sataacan jadi nabi nanti diutus jadi nabi itu selalu diiuhan ku mega ku awan. Ada termasuk irhas sehingga rahim Buhaira atau Bahira maka maksud apa teh ningali kana tanda-tanda kenabian. Oh cenah yo kenabian pindah balik deui cenah. Bisi amprok jeung Yahudi bisi dibunuh. Nya irhas teh khawariqul adat anu dipasikeun ku Gusti Allah ka calon nabi. Bahasa ini mah keajaiban. Ya, keajaiban Yang diberikan kepada calon nabi. Ya.
keanehan. Tanda-tanda Tanda-tanda. Iras. Kayak rasa mujizat dan munat. Mujizat matas jantan Nabi ya. Belum pemilik wali kan. Aroma. Karomah. Jo maunan. Simak berarti itu. Lama lah ini nyari minuna. Min. Mau ulama para ini mana alim ulamanya. Kepada jalmi-jalmi soleh. Maunan. Kelebihan. Kata ini soal ilmu karamat tanah karamat. Ini Aroma berkesannya. Wali. Wah, itu para wali. Soal tulisan makam keramat. Nah, itu terus jadi pembahasan orang itu mah. Sudah Udah itu jadi pembahasan orang. Makam keramat mangjo. Da nanti wali Allah mah pasti jalma nu bertakwa. Dina Al-Qur'an in auliya'uhu illal muttaqun. Teu aya deui wali-wali Gusti Allah mah kecuali jalma-jalma anu takwa. Nu sampurna dina katakwaan. Wali. Jadi kayak karomah. Wali bisa disebut wali itu kak. Dan hanya mana bisa tak tuh. Oh iya si anu yo wali yo. Tak bisa disebut wali itu usaha lah. Ya kuat. Jadi aya seriusnya kalam ulama la ya'riful waliya illal wali. Oh, wali kan. Teu moal apal wali kecuali wali deui. Wali mastur. Nah, wali mastur ini. Kan wali teh aya wali mastur, aya wali masyhur. Wali masyhur mah tos kakoncara gitu. Kawalianna seperti wali Songo. Ada wali Syekh Abdul Qadir Jailani ini. Eta kawalian anu masyhur. Aya deui wali-wali anu mastur, teu aya nu apaleun. Bahkan dirina sendiri teu apaleun wali. Eta wali mastur. Teu kanyahoan teh nya ku wali nu sajen deui kanyahoan teh. Ku nu frekuensi. Da sinyal teh bisa katangkap teh tuh. Asal beda nya isi lamun beda sinyal mah tuh moal nyambung lah ya. Berarti asa bahkan dina saur Imam Ibnu Athaillah mah dina kitab Tajul Arus naon teh tanda kawalian teh bisa beda-beda mungkin ya. Antara satu wali nganyahokeun wali sejen teh beda-beda. Anu ku ambeuna. Anu ku paningalna. Anu ku kupinganana ini beda-beda lah ngan nya secara umum kauningan teh ku wali deui. Kauningan teh ku wali deui. Wali mastur. Da lamun wali mastur kanyahoan nya kahongkeun. Jadi teh sok langsung istighfar ka Gusti Allah. Ya Allah, kunaon dibukakeun hijab sehingga batur teh jadi apa deui. Wali masyhur mah gitu. Nya ari wali masyhur mah nya eta mah kan maksudna teh nya ari wali masyhur mah memang tos nya tos kakoncara teh ya. Jadi tidak bisa apa-apa. Wali mah lamun ka masyhur lain ku kahayangna. Lamun teu masyhur ge lain ku kahayangna. Istimewa kersane Gusti Allah jadi masyhur menjalani we biasa ku Gusti Allah ditakdirkan jadi khomul atau napi nyamar gitu nya mastur teh nya dijalani. Bahkan kadang lamun nya nu wali mastur sapalina wali mastur lamun kanyahoan teh sok isin buah-buah itu dosa abdi dosa teu karasa gitu nya jadi kahongkeun ku batur. Yang